Para rebul kieu. Iya, heeh. Iya nanti. Ya udah nanti aku jemput aja. Teh, Oke. asa Iya. hinyakan bau tai ucing ieu teh nya. Non? Asa hinyakan bau tai ucing. Heeh. Oh itu tuh. Ih anjir. Ih, geuleuh ih. Kunaonnya ucing teh? Teu apal di mana kudu ngagejerotna atau naon teh? Bararau geuleuh jaroro. Astagfirullahalazim. Bararau. Ye. Naon? Duh aing mah keur hoream nyarekan jelema teh tapi da ai ku urang teu dibejaan da moal ngarti-ngarti. Ah, hinyakan bau ieu mah. Ye. Ucing teh lain jelema, teu boga otak. Bogaeun otak mah ngan teu jalan. Lamun ayeuna ucing pinter, manehna moal modal di dinya. Kuresep da modal dina keusik teh. Heeh, atuh ngaranna ge sato, moal aya sato anu pinter kecuali iya meureun kan. lumba-lumba. Tah eta lumba-lumba pinter. Ai ucing ayeuna di dinya kudu menuntut ucing kudu modal di WC. Lain Maksudna kumaha di dinya teh cager. La Lain. ilaha illallah. Ucing anger jerat Gusti mata di pamajikan nyobi Gus panas-panas kieu ngan pi omongkeun we. lain ucing. Ye, ucing mah moal ngartieun, di dinya nu kudu ngarti. Allahu akbar ya Allah. Terus orang kudu nyadiakeun Aduh. baskom gitu. Lain kudu bararesi, jadi ucing teh moal daekeun modal dia teh. Gue itu geus bersih itu geus menang bersihan anger jerat deui ieu teh. Ah, hese di bejaan anak ngaranna ge ucing, ngaranna ge sato, anu pinter mah lumba-lumba. Intina mah naon ieu teh? Tina mah di dinya nu belegu gue ah. Naon teh tebet jadi nyalakeun urang puguh ucing nu salah mah. Modal di mana wae jadi keusik bararau gitu.